Urang eta aya 5 urang rerencangan nyaeta Danu, Dina, Dita, Didi, jeung Dadang. Geus satuju rek ngagawean tugas kelompok balik sakola babarengan. Ke urang gawean tugas sekolah ieu di tempat biasanya. Di saung teh ya. Apa rek di Mas Danu? Saung we nu geunaheun sabari ningali pemandangan. Hayu atuh mun kitu mah kuring balik heula rek dahar jeung ganti baju ke tos eta langsung ka ditu nyusul. Sanggeus maranehna barali ke imahna masing-masing, jeung jam nu geus nunjukkeun jam 3:30, Dina, Dita, Didi, jeung Dadang marangkat ka saung. Ngan ukur si Danu anu henteu mangkat mah, sabab manehna mah kalah sare tibra naker jeung poho kana janjina. Danu ka mananya? Terus jam 4:30 kieu geuning can datang wae. Bawa-bawa manehna pohon lamun ayeuna urang arek ngagawekeun tugas sakola. Parang samanehna mah meureun ngerjakeun tugas sakola teh di imah manehna. Bawa-bawa manehna ngadagoan di mana ngadagoan alurang. Meureun oge manehna aya urusan, tapi pohon mere nyaho ka arah urang. Urang dagoan we lah sabari ngagawean tugas. Maranehna oge opatan tuluy ngagawean PR bari ngadagoan kadatangan si Danu. Saenggeus jam tangan si Dadang nunjukkeun jam 5:30, ka tembong ti jauh aya budak lalaki lulumpatan sabari mamawa kantong sakola. Woi. Tuh kan bener, si Danu ka dieu. Heueuh, tapi kunaon manehna lulumpatan kos kitunya, siga nu diudag ku juri wae, make seragam sakola ongkoh deui. Bordak, karena naon isuk-isuk di saung, maraneh teh sieun kaberangan. Ieu kan sore kene karege arek magrib Danu maneh udang sarenya. Mentakna Danu, urang mah kadang dipapatahan ku kolot ulah cenah sare burit-burit teh kos kitu. Tidinya oge beungeut si Danu beureum bakat ku era ka barudak nu aya di saung eta.